di negara urang kuari andai kata urang ngomong baik nyeramahan pemerintah tentang ulah nyokot pajak bakal aya manfaat mual aya. Makasih tukang buku bea tukang nyokotan pajak malah diinstruksikan ku negara pajak makin ditingkat kuari kakarak pajak tanah pajak bangunan engke mah ceuli aya pajegan ceuli urang dipajak mata urang dipajak engke mah negara saking zolim baheula mah pajak teh tanah pajak teh perusahaan pajak teh mobil wajar lah geus kos kitu mah keur carita wajar baheulana belah dieuna imah urang nu ngabangun urang tapi dipajak ku nya kabelah dituna engke mah sendok-sendok gelas-gelas bakal dipajak urang nu meuli urapi urang mayar pajak ka negara engke mah cinggir urang dipajak ku nya kiih ge dipajak kahitut-hitut dipajak bakal dipajak mendingan diborobotkeun habak urang kanya